Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Muhammad Dwi Darmawan di channel Santri Sunda bade nyanyikan syairan. Request di na IG terang namina sah hilap deui. Hampura. Judulna hahalang nyiar ilmu. Mangga regepkeun jeung lenyapkeun. Kupingkeun ieu syairan anu bade ngapedaran hirup bareng ngarorompok di hiji wilayah pondok angkatna dinten Salasa ngadadak teu direncana hatepi nuku kabagja sababeti biasa angkatna ngan isin mangrebu-rebu ku sabab ayana marunu dikobong istri reng mantap dikobong lalaki panon poetos kawetan piring nu judi gerohan dipayun mantan melongan digigir marusa salaman dumeni ngaget terbiti salira para nastiri santriat ngasih sindiran sim abdi mangadeg-degan sanesku masalah nyari sim abdi ku eta istri tapi ku masalah isin najan kula nu ngabatin du Gusti naon cocobi abdi nu rek fokus ngaji moal mikiran lalaki komode imaru istri rarao sanhan tepuguh emutan asa paciu ngalamunan bari sedih kahoyong nateh ngan uih keur sakit tuh geuning alhamdulillah. Tapi ieu teh syairan teh kudu nama dibacakeun ku kaum istrinya santriat. Abdi teh ieu tadina asal baca we geura. Ya pokoknya nama kajen lah. Yang penting mah syairan gitu. Ya. Pokoknya dong hilap like, comment, jeung subscribe. Hapunten aya bade nyunkeun 1000 hapunten. Sabab masih kena lebaran lah ya teh. Kangge anu sok ngechat atau napi nge-DM dina IG atau napi nge-inbox dina FB ngechat dina WA atau napi kumaha bae kasim kuring mah hampura saageng-agengna bilih bisi disombong apa kumahana. Sebenarnya nama sanes sombong tapi emang gitu kalakuan cueknya. Jadi hampura pokoknya nama segitu baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakuntum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedeng tapi kedengnya kedeng sitik deui kali deui.
Nah, nungguin ya. Mampus.